Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Sadayana ieu sararehat. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kawidojengan dimudahkeun dina milari milik rizkina tur dibarokahkeun. Amin. Mangga ulah nyangkolong teuing kana waktos. Cara ketan. Dongeng Tilu Jawara bagian ke-37. Sore harita teh di sisi pilemburan. Sora bancet di pasawahan, paslang jeung sora tonggeret di kajauhan. Ki Patra jeung si Jalu anu lempang we muru ka sisi lemur. Pajar teh rada gagancangan lempang namah sabab sieun kapoekan. Jabade geus katingali layung geus sumerbak. Katikali koneng mapaesan langit alam harita anu muru ka sorenakeun. Singket carita, si Jalu katut Ki Patra geus nepi we ka sisi lemur. Di imah anu mimiti kapangih di eta lemur satuluyna Ki Patra mentawi di ka urang lemur. Malahan mata tanya, mana cenah lamun aya arek ngararep di tempat eta saperti warung atawa sajabana. Punten, kisanak sim kuring duaan ieu nuju bangun mah bakal kapoekan ieu teh. Nya eta di satengahing perjalanan ieu nya mugia aya pangrereban kitu anu tiasa ku abdi disewa atawa di enongan kitu ketah kisanak. Kitu cenah ceuk Ki Patra teh. Nya eta atuh kumaha atunya ieu teh kuring teh rada palalaurnya. Aduh ieu teh kumaha atunya. Aya palalaur kunaon kisanak ieu teh. Aduh nya eta kuring teh atuh nya eta nuju bararingung ieu teh. Ari aya kasebahan ku jalma anu kaanyar pinangih teh ieu teh da kuring teh aduh jadi bararingung. Make bararingung kitu ieu teh. Aduh kumaha tuh ieu teh kisanak teh. Sok bruk-brak wak cabalaka supaya kuringna oge bisa ngarti gitu aya naon di dieu teh. Satuluyna si Mamang anu bieu ditanya teh cumarita. Aduh di dia teh salaras namanya puntennya ya aduh di dia teh ieu teh eker rada harengheng ieu teh ieu sieun loba kasieun gitu tah kusababna sok aya aduh jalma anu nya eta kitu anu durjana tur jararahat di lemur ieu teh. Aduh jadi kuring teh upami aya sesepuh lemur teh maksud teh saur sesepuh lemur teh kitu upami aya jalmi anu anyar pinangih teh kada ditepangkeun ka anjeunna tuh kitu tah Kang. Surti kana kaayaan Ki Patra tuh nyarita. Sok atuh ari kitu mah kuring ku anjeun anterkeun ka sesepuh di dieu atau ka kolot lemur di dieu supaya anjeun yakin yen kuring teh teu aya maksud jahat. Puguhan oge ieu kuring teh keur kaayaan di satengahin perjalanan jeung por kapoekeun di jalan. Kitu cenah ceuk Ki Patra. Satuluyna si Mamang ieu teh ngampir ka Ki Patra jeung si Jalu muru ka tempat anu disebut imahna kolot lemur. Waktunya relek henteu karasa sanajan
ti imah anu mimiti kapangih teh ku Kipatra katut si Jalu tepati jauh ka anu dimaksud imahna kokolot lemur teh. Tapi bobohan waktu geus muru ka sorenakeun teh muru ka poek. Tungtung nama reup weh malahan mah pas nepi ka imahna anu disebut kokolot lemur teh kaayaan meumeujeunna wan cimagrib. Aya ku kabeneran nu boga bumi arias piri bumi teh kakarak pisan keluar ti imahna cenah teh rek katajung rek ngadon salat berjamaah di tajung. Atuh sanggeusna serada singkat dikenalkeun ku si mamang-mamang urang sisi lemur teh ka piri bumi. Si Jalu katut si Patra rek nyeluk cenah ngadon salat oge nuturkeun ka eta piri bumi anu disebut kokolot lemur teh. Singkat carita teu dicaturkeun ngalaksanakeun anak salat magrib malahan geus ditamah jeung wiridan oge. Malihan mah anu jadi piri bumi teh teu langsung uih saatosna ngalaksanakeun salat magrib teh malahan mah ngadon wiridan heula we ditajug jika anu ngapilainkeun ka anu tatamu atawa semah teh. Tapi sanajan bari kitu eta piri bumi teh nyuhunkeun widi cenah majar teh manehna mah hayang labas heula nepi ti magrib teh ka isya. Atuh kulantaran saperti kitu Kipatra jeung si Jalu teu kapalangnya sabar manehna rek nurut we cenah sakumaha pamentana piri bumi cicing di eta tajuk ti magrib dika ngalaksanakeun salat berjamaah isya. Singket carita nu tiluan teh tos beres we ngalaksanakeun salat isya malahan geus dugi ka nepi deui ka imahna piri bumi anu tadi pas buri teh encan sempat maranehanana ararasuk katingali di jero bumi tos ngabarak we aya lalauh opieun sangrupaning sepanuh wi tangkal jeung kulub huwi bolen. Malahan mah aya oge anu sabangsaning nu digoreng-goreng kaya ning opak jeung ranginang. Teu cukup ku kitu malahan mah aya oge sarupaning cau ditamahan kopi hideung anu kental pisan disodorkeun ka anu tiluan. Karungu piri bumi cumarita, lain ieu teh kuring mah asa-asa ieu kaki sana kanu ieu nu rada sepuh saha coba-coba asa-asa geus kenal kuring teh. Ceuk piri bumi bangunna mah anu ditujuna ka Kipatra satuluyna Kipatra ngawaler nya eta bener pisan kisanak kuring teh asa-asa cing teh coba-coba ye teguh sahari kula. Kalaka Malik nanya geningan ieu tapi keung arek ngadu tatarucingan mah diladenan ku kuring jiga-jigana ieu mah jiga Kipatranya. Leres pisan tapi urang bales ayeuna tetebakan atau tatarucinganana ieu mah jiga ajengan karsa ieu Ki Karsa. Uluh geningan masih kene tegas ka kuring. Puguan nyaliraku anjeun tegas kene ka kuring. Aduh bagea atuh geningan bisa papenak di dieu. Sawangsulna kuring oge asa bisa papangih deui ujung dulur. Satuluina dua jalma ieu teh sasalaman we meuni ka pageuh pisan. Malahan mah silih tanya silih bagyakeun itu jeung ieu. Satuluina Kipatra nyarita, teu sangka benernya dulur. Da mun teu salah mah leuwih ti 10 tahunnya urang teh teu papangih. Puguhan ge ari sugan teh moal papangih deui. Ujung batur bareto ngaji, bareto masantren di ditu di Pasirwangi. Atuh nah lawas ti lawas teu nganyangka itu ka Pasirwangi. Da kuring mah di Pasirwangi. Uluh naon di Pasirwangi ngiringan ieu barudak meureun nya ngagero barudak.
nya kitu teh ya geningan Ki Karsa kuring tadi amanahan ku mama kapungkur sate acar ngantunkeun teh cenah baturan si Malaka di dieu cenah majar teh nya kuring teh istilah nama kalawan suhud nyari di arep-arep manteu diango kudu jadi guru teh tapi dari amanah mah meureun kedah dilaksanakeun mantakan kitu ge percayaeun meureun ka pribadi kuring. Eta pisan tah da kuring ge sawaktu ngalayar ka pungkur mama ajengan pupus teh kantos ka ditu deui da cing teh ayeuna mah teu aya buru-burueunana nya palingan oge meureun hayang papangih jeung babaturan jeung deui teu puguh babaturan ge ting araya ting eueuh tapi lamun nyawa anjeun aya di Pasir Wangi mah meureun kuring rada rutin ka ditu hayang mangihan silaturahmi kitu tah kabar itu tempat ngaji kitu nu sebut tamelar teh Karsa da meureun kudu nama istilah nama silaturahmi mah silaturahmi we lain kitu Patra da kuring teh hayang nama hayang nganu nyawa sorangan geningan jauh komo aya nama geus kolot saperti kieu jeung sok aya halangan jeung harunganana we geuningan ari-arek silaturahmi mah hampura tuh hampura saha ieu budak murah teh jeung anjeun aek naon nu lumpah ka dieu Ki Patra nah ka sarung nah aya perlu ieu teh atawa ngadon ngaliwat wae ka tempat ieu syukur atuh eta pisan anu ditutungan tita tadi teh hayang buburu ditanya dari dibangjakeun mah enggeus geuning atuh ieu neka mang rupa-rupa kadaharan malahan maya kopi segala rupa nya atur lumayan we jeung hampura we dieu ngabangjakeun na kursa aya ieu mah leuwih ti cukup hayo atuh jawab heula kos bareto wae anjeun mah lamun ditanya teh ka mana-mana hampuranya kieu sabenerna mah Ki Karsa hari kuring teh ka dieu teh nganukur ngaliwat sabenerna mah jeung deui anu dituju mah ka itu ka dayeuh anu disebut dayeuh ka ditu lah dayeuh parahyangan maksud teh nya keur kapoekan di dieu katama-tama deui geus lunta nu cukup jauh nya teh kurang da mangka teh tadi isuk-isuk ayeuna teh ka reupna poek model kieu masih kena di perjalanan nya untung we meureunna dieu papangih jeung lemur nya maksud arek ngilu ngarareb namun aya anu ngampihan mah jeung dia arek nuluykeun lalampahan we lamun eueuh nu ngampihan mah ulah kitu sok we ngarareb heula di dieu tapi ke ieu saha nu hiji deui kitu cenah ceuk anu disebut Ki Karsa teh nanyakeun kana kaayaan si Jalu ieu mah nya kabilang disebut murid kaula disebutkan babaturan kaula ngeunah disebutkan babaturan mah meureunan kudu sasamanya ieu mah meureunan naonnya batur pakumaha we meureunan ieu ieu masuk teu pararuguh anjeun mah kitu we lah bingung kuring nyaritakeunana oge sabab disebut muridnya kawilang murid disebut lain muridnya sabenerna mah murid oge tapi lain murid pituin kumahanya bingung kuring nyaritakeunana teh sok bingung kitu anjeun mah geus atuh ari daripada bingung-bingung kitu mah rencang we lah terus ari kumaha atuh norek pamaksudan ieu teh kieu ari judul anu kahiji mah are ke kadayeuh teh tadi disebutkeun ku kaula urang teh istilah nama nimban amanah jeung tugas di Ki Malaka si Malaka teh maon maksudna atuh maka nitahan jeung ka dieu kapan nu kadengi ku kuring mah manehna nuluykeun di Pasir Wangi ka itu tah kieu satuluyna Ki Patra nyaritakeun naon pamaksudan cenah arek ka dayeuh nu disebutkeun dayeuh parahayangan teh malahan mah dijelaskeun we di jojo ringkesna sanggeus rada jelas itu jeung ieuna kadenge Ki Karsa tuluy nyarita
Oh, bener pisan eta teh. Kuring oge ngadenge loba nyarita kadenge kitu anu nyaritakeun. Yen cenah di dayeuh-dayeuh teh rariweuh saperti kitu. Malahan mah rada halus tah. Kadenge caritana anu tadi yen aya padepokan. Nu kadenge ka dieu mah di pasir hideung cenah aya padepokan teu pararuguh kitu. Ayeuna geus bubar. Meredan ku anjeun nya si Ujang jalu yeuh jeung anjeun beureun patra. Eta mah kursi jalu unggul anu boga alpuka. Kitulah meureun caritana mah. Ge ayo. Ceuk Ki Karsa motong. Ceuk kuring mah ari kadayeuh mah. Ti dieu mangan ukur ngaliwatan engke salemur deui sanajan lemur ieu aya dina tungtung atawa sisi lemu sisi leuweung tapi na ka ari kadayeuh mah kawilang deukeut malahan mun di lempangan mah moal ti ka tengah poe. Cek tadi oge kur kaselangku lemur hiji deui malahan mah ti dieu oge meureunna bisa katempo lemurna kunculukanana. Jadi lamun aya maksud teh mah arek kadayeuh jeung arek istilahna mah reureuh heula ngadon-deureun ti dieu sok tong era-era tong kararagok nya kuring oge jadi ngarasa bunga we bisa ngilu mantuan kana kaayaan pamangsunan anjeun Ki Patra kitu cenah ceuk Ki Karsa teh. Atuh nuhun pisan eta anu diharepkeun istilahna mah asa mobok manggih gorowong gitu tah rek mentas kalaka menang cukang istilahna jadi urik kuring teh kabantuan ari kitu mah. Kieu we atuh ayeuna mah jalunya yeuh. Saheulaanan anjeun cicing heula di dieu jeung Ki Karsa. Sahabat kuring kadayeuh sanajan anjeun ditugaskeun ku Ki Kalahideung titah kadayeuh teun kemae ku kuring heula. Da sabenerna mah anu tugas pokokna mah kuring ngan meureun bisi aya itu jeung ieu jeung aya batur paku kumaha nya anjeun ku kuring diajak atawa dititah ku Ki Kalahideung. Nya saheulaanan anjeun bisa nungguan kuring di dieu. Satuluyna ku kuring kadenge anjeun teh hayang namahan cenah jeung ngalenyepan deui ilmu agama. Tah lain si naonnya kitu teh mah rek ngagulkeun babaturan. Ieu Ki Karsa teh kaasupkeun nupang pinunjulna di Pasir Wangi mah baheula waktu masantren dina ilmu agamana sok ku anjeun istilahna mah naonnya uyup tah sagala rupa ilmuna ku anjeun supaya kahayang anjeun anu cenahna angku ilmu agama sok teuleuman sabisa supaya anjeun mah tah kahayang teh maksud teh nama tah kanyaho jeung bisa cumpon kana kahayang anjeun kitu cenah ceuk Ki Patra teh. Ulah tuh jadi kuring mah jadi asa bingung ieu teh naon margina sabab dina mimitina anjeun teh arek kadayeuh jeung ieu si Ujang anu ngora keneh tapi na ayeuna kalakah ngadon nyelekeun jiga arek nu ngelekeun ngaji ka kuring itu kumaha jujutanana kitu cenah ceuk Ki Karsa teh. Satuluyna Ki Patra nyarita kieu Ki Karsa ieu budak anu ngaranna si Jalu teh geus 2 kali bejana ka Ki Malaka hayang diajar ilmu deui utamana mah ilmu agama. Manehna teh ditolak tuluy cenah ditolak teh lain rek teu dibere tapi ceuk Ki Malaka mah cenah geus pinuh ilmuna tinggal loba ngamalkeunana atawa jeung loba pangalamanana kitu nu kanyahoan ku kuring mah. Tapi keukeuh ieu budak teh hayang diajar keneh malahan masa bangsa dibere tugas kadayeuh oge manehna rada nolak da cenah hayang tetep diajar heula cumpon kana niatna anu mimiti. Tapi ari geus papanggih jeung anjeun model kieu mah
kuring teh ngarasa bisa naonnya istilah nama bisa kabula kabale ka itu jeung ka dieu maksudna tugas ti kekala hideung bisa cumpon nalu ti kadayeuh jeung deui manehna hayang diajar ngaji teh mah nuluykeun cenah hayang namahan ilmu agamana bisa jeung ki karsa di dieu kumaha tah kahartos. Satuluyna singket carita si Jalu ditampi we ku ki karsa cicing heula cenah di lemur eta. Malahan mah Ki Patra mah satuluyna dina poe isukna teh tuluy cenah arek nalunti keula ka dayeuh anu disebut dayeuh parahyangan. Malahan mah dina kaayaan peutingna geus balik deui. Mere beja kaayaan di dayeuh kumaha-kumaha kitu jeung kieun. Singket carita Ki Patra mah ninggalkeun si Jalu we di lemurna Ki Karsa. Malahan mah liwat 2 poe ti harita Mang Utis katut si Boled nepi deui ka lemur Ki Karsa cenah mah arek milu maturan jeung si Jalu di lemur eta. Sanggeus kabehanana ngararumpul di lemurna Ki Karsa Ki Patra nyarita harita teh mangsa-mangsa arek pamit arek balik deui cenah ka leuweung pasir hideung teh di waringin asih kieu pok-pokan Ki Patra teh. Ki Karsa ayeuna mah meureun kuring arek ngabadega ka punten ye ka Ki Karsa pangampihankeun ieu jalma tiluan anu cenah hanaang ku elmu keun kembae istilah nama pamenta nama istilahna ku tinggal di naonnya dilenyepan we ku anjeun jeung deui panglalingakeun oge utama nama pangingetankeun cenah bisa nalungti kaayaan di ditu di dayeuh nya kuring istilah nama anu panyambungna jeung kaayaan ka itu di dayeuh luhur atawa ka Pasir Wangi kembae ku kuring meureunnan. Nah eta mah saminggu atawa sabulan sakalina meureun kuring bakal ngaroris ka ieu tempat. Hayang nyaho kumaha kaayaan jeung istilah nama beja-beja anu anyar anu penting. Ku kuring ge kaharti kitu cenah jawab Ki Karsa teh. Nyari dina ilmu agama mah meureun sabisa-bisa ku kuring di naonnya di bejakeun lah kitu. Da kuring mah teu bisa mere ngan bisa kur ngabejakeun deui kana kanyaho kuring anu pernah kadenge baretoh ti guru-guru kuring. Tapi nu sarupa deui mah kapan ari Jang Boled jeung Mang Utis mah yang diajar ilmu bela diri jeung ilmu kanuragan oge geuningan. Ari ku kitu mah aduh tawakuf da ilmu bela diri jeung ilmu pencak silat mah kuring teh teu bisa. Ngan meureunnan ari ningali kana kamampuhan si Ujang Jalu mah keun tah sok si Ujang Jalu eta mah meureunnan tah si Ujang Jalu mah meureunnan bari diajar ilmu agama bari oge jadi guru diajar ilmu bela diri kitu meureunnan tah nya Ki Patra. Satuluyna Ki Patra ngawaler kitu pisan nya kitu-kitu diaturlah kumaha eta mah Ki Karsa meureunnan. Kuring mah moal bisa lila-lila di dieu sabab meureun aya perkara anu kudu buru-buru direngsekeun meureunnan tah. Meureunnan hampura ieu ngabadega jeung deui eta mah sailaharna murid ka guru atawa istilahna mah kabeng berat ku kuring sok masrahkeun eta mah meureunnan tah ka Ki Karsa. Kitu cenah ceuk Ki Patra teh. Satuluyna ieu Ki Patra teh pamit mulih deui ka tempat-tempat anu meureun kumanehanana dituju. Lembur Cipamali katelahna lembur anu dicicingan ku Ki Karsa teh anu ayeuna leungih oge si Jalu si Boled katut Mang Utis anu cenah arek diajar semang rupa-rupa ilmu ka Ki Karsa. Manjuna waktu henteu karasa urang kocapkeun kira-kira sabulan we si Jalu aya cicing di lemur Cipamali teh. Manehna loba pisan nyerep kana ilmu-ilmu
kanyaho ilmu utamana ilmu agama ti Ki Karsa malahan mah si Bolet katut mangutis oge sok kalan-kalan ngadengekeun ujung bisa nyerap poe kana kanyaho ujung nasehat-nasehat agama ti Ki Karsa atuh si Bayalu mah menika bungaheun pisan sanajan cenah eta perkara-perkara teh rada mineng didengekeunana tapi hiji ilmu sok rada beda lamun geus diterangkeun ku anu ngomongkeunana sabab cenah becek alim ulama mah aya anu disebutkeun hikmah eta teh nyaeta pamahaman ti hiji jalma kana ngalenyepan anak hiji ilmu anu tangtu wae henteu kaluar tina tatakon anu dilungsurkeun ti anu mimiti masihan kana eta ilmu dina ilmu agama Islam mah meureunan tatakon atawa aturan ti Allah Subhanahu wa taala katut Kanjeng Rasulna tangtu wae Ki Karsa anu kawilang santri pangpinunjulna dina ilmu agama mah jebolan cenah padepokan pasantren Pasir Wangi nuju anjeunna diajar keneh ngan kulantaran ieu Ki Karsa mah teu pati ngulik kana ilmu bela diri ilmu kanuragan manehanana rada teu bisaeun sanajan saeutik mah jangan bela diri manehna rada nyaho kumargi kitu si Bolet katut mangutis dina kahayangna diajar ilmu bela diri mah sakalian we ku si Jalu diajar lain ukur si Bolet katut mangutis malahan mah santri-santri sejen oge anu kabeneran aya di lemur eta sabab Ki Karsa teh cenah henteu ari nyeun padepokan atau pasantren mah ngan ukur jalma-jalma we budak ngora atawa bararudak anu ngilu ngaji ka mantena padahal ilmu nama sakitu luhurna nah cenah make henteu muka padepokan atawa pasantren sabab ari pikirana Ki Karsa mah langkung seueur cenah ulama-ulama kiai anu langkung uninga kana bag-bagan ilmu agama mah manehanana mah ngan ukur bisa sa manehananaeun jadi acan wantun kana nyebarkeun komo muka pasantren atawa padepokan mah anu sapadahal nama manehanana teh teu kurang-kurang dina kanyaho kana ilmu agama nama meureun ieu dina ujaring carita ieu Ki Karsa teh kaasup jalma anu istilah nama tawadu dina ilmu agama meureun kitu nya tapi geuningan sanes tatawaduan cenah geuningannya aya jalma anu anon teh hoyong katingali tawadu padahal mah anjeunna teh hoyong katingali tawadu kitu nya eta teh kaasup saburna teh sapalihna tina takabur oge hoyong katingali tawadu ku cara-cara ngalaksanakeun katawaduan kumaha tah rada ieu nya rada muter tah tapi eta sapalihna tina sombong deui cenah hoyong katingali jalma nu tawadu teh nah ieu mah Ki Karsa mah jalmi anu leres-leres tina tawaduna kitu nya maksudna mah urang lajeng deui kitu nya caritana ieu sajaroning ti kitu dina soson-sosona si Jalu diajar jeung ngajarkeun diajar kana ilmu agama jeung ngajarkeun ilmu bela diri ka anu hoyongeun diajar manehanana oge kalan-kalan osok ulin lunta ka dayeuh sabab manehna teh boga tugas teh jang nalingakeun kaayaan di dayeuh utamana mah hayang nalingakeun cenah kaayaan Ki Kala Hideung asa-asa ieu nya asa-asa pabelit ieu kam samemehna dipiwarang ku Kala petengnya ayeuna rek naluntik Ki Kala Hideung gitu tah guru atawa pupuhu waringin asih teh sabab kadenge saur Ki Patra mah Ki Kala Hideung teh ayeuna lingih cenah di wawangkon dayeuh parahyangan acan katuluntik
ku si Jalu di mana nama tah kulantaran gitu aya tugas supaya si Jalu bisa nalungtik ieu keayaan ki kalahideung di dayeuh parahyangan. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Ya carios ti Kang Dagol nya sing kahartosnya sareng supos kaguluyur mudah-mudahan kaguluyur gitu ka karunguna geus nya aya meunang hiburannya. Mudah-mudahan biasa naonnya nyarengan kana naonnya waktos-waktos para wargi sadayana janten pang beberapa manah kitu tah ngaturkeun nuhun ya ka anu parantos like, komen, sareng subscribe kumaha ieu lajengan cariosna enggak eta mah nya diteraskeun kana video-video salajengna. Wilujeng patepang deui Permio.